Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahumullahu taala. Babul maf'ul min ajli hareta bab bade martelakeun maf'ul min ajli. Wa huwa jeung ari maf'ul min ajli teh alismu eta isim al mansubu anu dinasabkeun. Allazi yuzkaru anu ditutur bayanan bari martelakeun lisa babil wukunya pilih karena sabab tumibana pagawean. Nahu koma zaidun ijlalan li amrin. Sapertikeun lapad koma zaidun ijlalan li amrin. Koma geus nangtung saha zaidun mang jaid ijlalan karena ngamulyakeun ieu mang jaid li amrin kaki amar. Talapad anu jadi maf'ul min ajlihna nyaeta di dieu lapad ijlalan. Ijlalan wajib nasab sabab tarkibana jadi maf'ul min ajlih. Logatna teh kareuna gitu. Karena koma geus nangtung sal jaidun ki jaid ijlalan karena ngamulyakeun ieu jaid li amrin kaki amar gitu. Wajib nasab ijlalan teu meunang ijlalun atau ijlalin. Wa qasadtuka ibtigoa marupika jeung lapad qasadtuka ibtigoa marupika. Qasadtu ngamaksud kuring ka anjeun ibtigoa kana yen merdih kuring marupika kana kasaean ti anjeun. Tah anu jadi maf'ul min ajlina nyata ibtigoan di dieu. Ibtigoan karena merdih, ibtigoa karena merdih kuring marupika kana kasayan ti anjeun. Dilanjut kana babu maf'ul ma'ah. Babu maf'ul ma'ah harita bab bade martelakeun maf'ul ma'ah. Wa huwa jeung ari maf'ul ma'ah teh al ismu mansubu eta isim dinasabkeun allazi yuzkaru anu ditutur li bayaniman pikeun martelakeun jalma puila anu dipigawe. Ieu si jalma mau pilih sarta maf'ulna ieu fi'il. Nahu ja'al amiru wal jaisa. Tah. Ja'a geus datang sahal amiru tantara, sahal amiru pamimpin. Wal jaisa jeung bala tantarana anu jadi maf'ul ma'ana nyaeta lapad al jaisa. Teu meunang dibaca jaisi atawa jaisu sabab wal jaisa teh jadi maf'ul ma'ah. Artina maf'ul ma'ah teh nyaeta naon isim anu dinasabkeun anu ditutur pikeun martelakeun jalma anu dipigawe sarta itu si jalma. Jadi ja'a geus datang sahal amiru amir wa jaisa sarta bala tantarana kitu tah. Sarta logatna teh lamun maf'ul ma'ah mah. Wastawa ma'u wa sabata jeung lapad istawa ma'u wa sabata. Istawa geus sarua non alma ucai wa khosabata jeung ukuranana ieu cai atawa sarta ukuranana ieu cai. Lapad wasabata ieu jadi maf'ul min ajli eta maf'ul ma'ah logatna sarta. Wastawa jeung geus mapaka naon alma ieu cai wa khosabata sarta ukuranana ieu cai. Wa ma khabaru kana wa huwa tiha jeung anapun lapad khabar kana wa huwa tuha nyata lapad kana jeung batur-baturna lapad kana wasmu inna wa huwa tuha jeung lapad inna jeung isim inna jeung batur-baturna lapad inna pakota kodama maka eta teh telah geus ti heula naon dikruhuma dituturna ieu khabar kana jeung isim inna fil marfuati dina bab marfuah. Wa kadzalika jeung nya kitu deui geus ditutur ti heula naon atawabe isim tawabe pakota qodamat maka geus ti heula naon hunaka dina bab marfu'ah gitu. Babul mahfudatil asma'i al mahfudatu wallahu a'lam bishawab.